Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wa ilallah wa alallah wa bifadlillah wa bisyafaati rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah mendung tak berarti hujan teh ya, mendung tak berarti hujan ya. Mendung tapi teu hujan, tapi alhamdulillah ieu teu hujanna acan merenya. Mudah-mudahan hujanna dilungsurkeun sabada ngaos. Gitu. Haji Asep teh meuni ceurik-ceurik ka kuring teh. Cenah ieu masyarakat hoyong abah, dari serbut abah enak wing teh. Aku barudak santri teh, hoyong abah, cek wing teh pan abah mah geus gantung mik, geus tara ngaji. Ah cuna abah bari cerik-cerik ait tadi dugus yang teu mere deui bedil. Cek sim kuring sok we aya beurang mah alhamdulillah kudrat iradat Allah urang sadayana tepang dinten ayeuna. Gitu. Acarana naon? Peringatan Isra Mi'raj geus kaliwat. Menyambut Ramadan karek erek. Allahumma barik lana fi wasya wa balighna Ramadana. Tah eta meureun ieu teh judulna teh. Hayang berkah di bulan Rajab, hayang berkah di bulan Sya'ban, hayang tepi ka bulan Ramadan. Tapi pertanyaanna geus persiapan naon yang hareupan Ramadan? Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Tapi pertanyaan geus persiapan naon yang hareupan Ramadan? Mata ngadoana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Eta teu gagaba doa teh. Bulan Rajab jeung bulan Sya'ban teh kudu jadi tempat latihan keur bulan Ramadan. Gitu. Bahkan aya ulama nu nyebut bulan Rajab teh penyemaian, nanam benih. Bulan Sya'ban teh diairi, disiram. Bulan Ramadan has panena. Matak bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumna teu aya nu langkung seueur tibatan bulan Sya'ban. Jadi Rasul seueur saum bulan Sya'ban, ece geus paruasa sabaraha poe bulan Sya'ban. Mangpang-mengpeng maneh barang hakan, sakedeung deui puasa. Ke 2 poe deui karek Ramadan. Geras sok tinggal baso ge 3 mangkok. Da isuk membal bisa. Pan kitu eta teh. Rasulullah mah persiapan Ramadan teh nyontohanana naon? Nambihan amal ibadah. Sabab naon? Sabab bersiap-siap untuk bulan Roma. Jadi begitu datang Ramadan teh geus siap. Karena kabaikan lobaan jelema berhadapan jeung perkara nu diuntungkan nu menguntungkan teh teu siap. Tah eta teh perkara nu bahaya. Mun urang rek berhadapan jeung perkara anu bakal nguntungkeun urang tapi teu siap berhadapan anak maka bakal rugi. Batak puasa teh hartina engke teh. Minakeun dahare wungkul ka magrib. Dendam we anger sagala dihakan. Ongko puasa tapi magrib 4 piring. Di jam 1 sagala diayakeun ti isuk-isuk balanya. Sagala diaya-aya kulkas pinuh.
Bener tuh, nu di pikiran isuk dahar naon, sahur dahar naon, buka dahar naon. Sok ngararaku da rumasa KBG. Bener tuh. Padahal Masya Allah ya Ramadan teh kudu jadi bulan yang kemudian masyarakat yang melaksanakannya dirindukan surga Allah. Allah teh rindu ka jelema anu kumaha dina bulan Ramadan teh ya. Dawuh Rasul surga wae merindukan kita. Dirindukan ku kabogoh oge pan aduh meuni bagja. Tong kitu dirindukan ku salaki anu nyaba jauh pan meuni bagja. Bapak kangen teh ka mama, kangen atuh mah alhamdulillah mama ge kangen. Gitu nini kangen-kangenan. Hari budak ngora mah biasa, tapi da mau nyaritakeun budak ngora bisi majarkeun nyontohan teu baleg. Urang nyaritakeun urang we kangen ka salaki, kangen ka anak, teteleponan, ieu surga anu mi kangenna. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin daun Nabi. Ada surga teh merindukan 4 golongan jelema. Palai ibu dirindukan ku surga. Palai alim. Boro-boro Sunda ieu mah surga rindu. Kamana cek ijah teh Gusti kangen cek surga teh. Kamana Bimae Saroh teh abdi teh surga teh kangen cek surga teh kitu. Dikangenin sama surga gitu loh. Dikangenin sama surga. Siapa itu orang-orangnya? Hiji dawuh Rasul talil Quran. Jelema nu sok resep maca Al-Qur'an. Tah, di kamari teh kudu geus siap-siap. Quran rajin dibaca, sok sajian karek saayat-saayat ke Ramadan, tingkatkeun jadi sajuz sapoe one day one juz. Wah. Mun one day one juz berarti sabulan anggeus khotam Quran. Alhamdulillah Pak Kiai abdi mah di dieu mah sadinten 10 juz. Keren. 10 juz sadinten sae. Weh, aya anu kitu 10 juz sadinten. Insyaallah aya. Abdi mah pajujun satamatan sadinten. Satamatan kulhu 3 kali. Bagi cek ustad maca kulhu 3 kali jeung satamatan maca Quran. Sok talil Quran, tilawah Al-Quran. Kade urang nyarita saeutik naon bedana tilawah jeung qiraah. Oh, kade kudu apal bahasana ieu mah lain qiraatil Quran, talil Quran. Ari bedana saeutik, ari tilawah mah maca bari terus ngamalkeun. Ari qiraah mah maca ngasadar hayang biasa yang menang rahmat misalnya gitu. Maca saliwat teh qiraah mah. Ari tilawah mah nancep kana hate. Matak innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Lamun ditilawahkeun Al-Qur'an kaeta jalma bertambah imanna. Matak eueuh musabaqah qiraatil Qur'an tapi age musabaqah tilawatil Qur'an. Makana kade Qur'an teh kudu ditilawahkeun. Dak surga teh resepeun ka ece nu sok tilawah Al-Qur'an sajaba dibaca, direnungkan, diamalkeun gitu cek. Ya memaca ge pantara da jiga nama aya kene nu can bisa maca Qur'an geus kolot ge. Aya diajar atum biodah seteh nini tuh bisa maca Quran. Amit pajujun da geus kolot diajarna ece teh meuni hese sisah apal gampang poho keun bae ce nu doraka nama lain urusan bisa jeung teu na. Anu doraka mah mun jelema teu diadaek diajar supaya ngalubarkeun dosa. Urusan bisa terjadi masalah. Itu alhamdulillah tapi di Cikeruh di dieu mah kuring bunga masyarakat dieu mah malah santren budakna ti leuletik barudak geus dipasantrenkeun insyaallah piraku dipasantrenkeun teu bisa maca-maca Quran acan. Kitu ece maca Quran saayat sapoe atawa geus salat sapoe saayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sadaqallahul azim tutup.
Pan saayat teh. Isukna rada panjang sati bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim. Isukna di rada panjang deh bismillahirrahmanirrahim kaf ha ya ain sad sadaqallahul azim tutup deh. Ya dangukeun. Bade naros, ibu ngangken iman ke Allah, iman ke Quran. Sebagai imamah, sebagai imam urang, sebagai way of life urang, sebagai jalan hidup urang, KB digunakan Al-Quran, iman sadena iman. Ya dangukeun. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kamasalil utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Dangukeun. Perumpamaan mukmin nu sok maca Al-Quran eta teh seperti buah utrujah. Di bahasa Arab, di Arab aya ngaran buah utrujah. Urang mah teu ngarti kumaha buah utrujah. Pokona cirina we rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Nya seungit nya amis. Mun di urang naon tah nu seungit amis? Duren. Nya seungit ya amis, nggak sarwa jeung buah duren gitu di urang mah. Da urang neangan buah utrujah mah hese. Naon utrujah teh nu sarwa jeung dina eta hadis kitu disumpahkeun ku Rasul. Urang mah nyarwakeunna jeung nu aya di urang we duren. Duren seungit. Duren mah sok matak riweuh geuning bener. Jelema dahar duren geunyeuleng. Datang ka imah teh mun teu dibere teh mun teu moal duren teh sok riweuh. Lamun dahar duren kudu mawa ka imah. Ulah siga baturan uing dahar duren. Teu mawa ka imah pamajikanna geunjeuleng. Alah sing duren, bapak mawa can durenna? Ah, ieu we cenah bau. Kan pamajikanna teh dikitukeun. Pamajikanna teh cicing, we cihorek awewe mah geuning ternyata pendendah. Ai penting salakina noelan beureun hayang. Mangga teh kanyawan kitu eta kana awal kana etana kana bahanna. Ah, ieu we bauna. Ya bau gitu Pak Jujun atau pikirannya kira-kira dicuci unggal poe di poe tara bau teh kira cacing bebenyi cacan ngarti cing bae alus mending bau megan cangkuta tah jelema mukmin nu sok daek maca Quran teh daur Rasul ibarat buah nu kitu nya seungit nya hiji tah matak kade sing daraek maca Quran ya ke ti ayeuna diajar engkena Ramadan sing getol nya tuh datang turun hujanna alhamdulillah terus ya terus kita isyarat Pak Jujun tong lila jadi hujan terus nu kadua daur Rasul perhatikeun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamroh la rihalaha wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan nu kadua saperti jalma mukmin nu tara daek maca Al-Qur'an. Teuing urang cikeruh ye. Nu tara maca Qur'an mukmin tapi tara daek maca Quran maka kunabi seperti buah tamroh. Ai tamroh mah rada nyaho, tamroh mah korma. Teu seungit tapi amis kene, amis ku sabab imanna. Ngan hanya kal teu seungit da tara daek maca Al-Qur'an. Dua ta. Jadi nu teu maca Quran mah siga korma, cek Nabi. Teu seungit ngan amis kene, aya nu katilu. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah. Perumpamaan jalma munafik nu sok maca Quran seperti buah anzalah. Kumaha cirina rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Eta mah seungit nama ngan pahit. Sebab munafik naon anu seungit tapi pahit. Batrawali make parfum. Liar-liar teh bener teh, bener teh. Batrawali ngan seungit na make parfum hese-hese teuing atuh. Batrawali make tah munafik
daek maca Quran mah kitu. Sengit maca Quran tapi munafik. Ayeuna kuro maca Quran di alus-alus tapi hayang dipuji ku jelema. Ya, mubalik jika kuring. Kita ditanya kuna Allah teh, ai mane gawe naon Jun? Amar ma'ruf nahi mungkar. Naon maksud amar ma'ruf nahi mungkar teh demi naon? Demi menegakkeun syariat Allah. Demi menjaga supaya tebaratil jelema, supaya jelema dina ma'ruf ulah aya ngalakukeun kabatilan. Cek Allah bohong sia Jujun. Mane ngawadul sia mah ceramah hayang disurakan ku batur, hayang dikeprokan ku ibu-ibu. Kadzabta bohong mane. Amar ma'ruf nahi mungkar jiga nu heueuh. Mane mah hayang disebut ku jelema ajengan hebat. Hayang disebut ku jelema ajengan sohor. Mane mah eueuh kaikhlasanana sia Jujun, bohong mane ka neraka. Trojol kori kata digeroan. Gawe naon? Kori. Kori. Naon kori teh maca Al-Qur'an. Weh. Naon maca Quran niatna ikhlas karena Allah. Bade macakeun ayat-ayat Allah. Bohong sia kori. Sia mah ngaji di aleuh-aleuh hayang disebut asorana alus. Hayang dipuji ku jelema. Jauh sia yang dipuji ku Allah. Sia mah ngomong wungkul, bohong sia kori, balangkeun ka neraka. Jadi aing kekerebekan jeung kori. Tong dianggap heureuy. Makana tadi ge disebutkan wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Mata kade. Qiraah jeung tilawah teh beda. Qiraahna sekedar maca, ai tilawah mah didalami. Matak jelema anu dunya macakeun Al-Qur'an mah ngageter hatena. Ieu mah ngadeng ayat Qur'an boro-boro ngageter hate kadeung amek ka DKM. Cing atuh nyala lila keneh ka masjid meni langsung eta gandeng. Manyang maca Quran kadenge gandeng ka ceuli mukmin. Mun kafir nyebut gandeng wajar. Ari maneh mah mukmin muslim ngadege di masjid aya Al-Qur'an dibacakeun mah nya nyebut gandeng. Batak toa diatur kemenad. Bener. Maksud diatur teh bisi aya di wilayah orang-orang non muslim kafir. Sabab mal bagian ka ayat Quran. Kan pada salah ngomongkeun anjingna tuh. Aduh riweuh nagara ya. Di segala rupa digede-gedekeun lah aing lieur ah. Tos lah. Ya, geus lieur ah tong ngomong nagara aing sok lieur. Aing mah tara ngomong nu karari itu aing mah urang ngaji we, aing ngelempeng. Ibu-ibu supaya darek ngaji, da percuma aing ngomong Jokowi di Jokowi kerehes di Jakarta. Kan nyeri-nyeri genggerong ngomong kuring ngomong Jokowi di dia bener teh. Keun bengke lamun erek oge kuring rek lempang ka istana. Engke eta ge lamun ditarima. Cek Allah dagena Quran idhaba ila fir'auna innahu tagha ka Fir'aun oge titah lempang. Nabi Musa jeung Nabi Harun teh lain titah gogorowokan di Cikeruh. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa Harun grainit maneh ka Fir'aun sampai Fir'aun teh geus melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyina. Anjeun duaan ngomong ka Fir'aun ku bahas anu leuleuy. Teh ka Fir'aun. Kitu Pak Jaya jadi teu kudu ceceleuweungan di dieu. Ieu mah saeutik we lah ngabebedah ibu-ibu. Dumah minyak goreng mahal, sembako marahal. Pan ieu rek Ramadan geus naik sembako heuh. Telur naik, bener teu? Minyak naik. Terigu naik, telur naik, kolor eta mah turun we nya. Posing minyak nara naik eta mah turun we. Belum cuma mah komo diturunkeun ku ibu bener. Aduh, subhanallah. Bu, nu kaopat dawuh Rasul wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Keur munafik teradek maca Quran. Tadi mah lumayan munafik ke dek maca Quran. Sugan we engke mah pindah munafikna jadi mukmin anu taat. Ieu nu bahaya mah nu kaopat. Keur mah munafik tara maca Quran. Dawuh Rasul kamasalil hanzalah. Seperti buah hanzalah. Naon cidina buah hanzalah? Lari halaha wa ta'muha murrun. Jaba pahit, jaba bau.
Jaba pahit, jaba naon tanu pahit bau. Tai muning. Baca pernah. Kareknya pahit tai muning teh. Bau mah dadanya air mah baunya apa mah pahit makan asaan. Si aja kuat kabani eta tai muning cenah. Uing mah teh nyaho tai muning pahit. Ampun sangsara teh kabina-bina pi kadahar tai muning sagala. Minak mahal pi kadahar tai muning kabina-bina. Tuh. Jadi jama munafik terek baca Quran daun Nabi seperti buah anu pahit jaba bau. Makanya orang yang asup nu ka mana? Nu nomor hid. Jalma mukmin dek baca Quran supaya nonya sengitnya amis duren. Duren, lain duda keren. Kadu atulah. Duren, durian, durian, duren mah duda keren. Durian, dudari pu anjing. Aduh. Aduh. Duren. Mahal duren tanya. Awis teu? Di abdi mah mirah mung 4.000-an. Tapi ngalana kudu di heden. Jadi dah memeh dahar duren geus paeh manten sabab sirahna geus bocok. Tuh. Tadi dah Rasulullah ari zaman dirindukan ku syurga teh nu kahiji eta zaman durek maca Al-Qur. Rajin maca Al-Qur, rajin tilawah Al-Qur. Sora alus teh coba pakai maca Quran, sub ka masjid buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Eta nu ngaji di toong teh alah santri pajujun. Alhamdulillah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Hari ini saya umumkan persigana matak di luar gah yang kieu pada bulan pada bintang dapatkah ku miliki seorang kekasih. Dunia akhirat. Imam diu, Allah gitu, lagu bara melur di Moskow. Bising di Tokyo. Di Jerman ngacer wah belah itu Michael Jackson kabur ti Garut cocol dicocol belum dihuapkan dicocol deui samel lada rengeng ceu aing ibu tos ka Mekah aya nu parantos ka Mekah. Coba dangukeun lamun urang kaluar ti masjid rek ka hotel. Saja jalan kayaknya ayat Quran we di toko-toko teh. Coba ulin ka toko di Ranca Ekek. Rek berkah kumaha ieu nagara coba. Tah lamun barudak kieu tah ben kepret ieu. Maca sholawat kabeh berkah bener teu? Sakali sholawat 10 rahmat. Bener. Ahmad ya Habib
Muhammad. Takut disetek kudu kita. Muhammad ya rahmat dionang rahmat Allah ku sholawat lain digogobrok teh kaset teh eta wow USB lagu-lagu nu teu buarale gue asup kana mobil eta ti mimiti perjalanan ti mimiti Bandung ka Garut lagu nu riweuh we lagu nu riweuh tungkul. Coba sup karena mobil Quran Bismillahirrahmanirrahim ada genas karena celina ge sejuk karena hatena ge namahan karena iman diajar ceuli teh peka karena Al-Qur'an teu bisa maca ngadengekeun atuh sing rajin nu bisa maca sing rajin maca Al-Qur'an ngong karena toa mal dicarek da di dieu mah lingkungan muslim bener teu moal dicarek. Aya nu kaganggu ku suara toa lamun maca Quran. Aya nu kaganggu ku suara azan di masjid. Moal kaganggu da tempatna di masjid azan. Lamun nuju jelema ngagorowok di pasar azan aneh. Bener teu? Azanna nu alus sorana ye masjidna alus gede. Azanna nu alus kade ulah adan siga nuna TikTok teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. Kabeh tadi tunggu Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Tamatak budak di pesantren kan kayak gitu. Boro-boro budak kolotna teu masantren. Begitu borosot anakna lahir kuduna diadanan. Pek tek bagi dia ada jadi saya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha cek pawajikana. Bang. Itu mah takbir, Bang. Adan. Kade bisi aya bapak-bapak borosot lahir budak kita adan kaden takbir. Gitu. Lain bohongan eta aya kajadian eta teh. Ku bodoh mah geus apal pandongeng jelema bodoh kumaha. Jelema bodoh ka Masigit apa jelema bodoh ka Masigit? Ya jelema bodoh ka Masigit gitu kan. Cek ini da bodoh. Cek ini teh salat sia ka Masigit cenah. Kumaha salat teh tuturkeun nu dihareup cenah. Salat di Masigit gitu kan. Nuturkeun nu dihareup, nu hareup rukun urutan, nu hareup sujud. Aipek di tukang jajaranana disebret ku budak leutik. Da para budak leutik silih sereda nyeret ka mana nah ada kieu cenah ya. Siap tah manteng ceker atuh. Tapi bodoh teh siap budak-budak. Budaknya sebret deui ngacleng budak teh. Balik ka imah cenah geus beres salat teh geus cenah maneh cenah lah. Lamun kurang kuat mah cenah geus namru abdi cenah barudak. Gitu. Isukna kita salat deui tong di tukang atuh cenah salatna sia jadi we dianggap gelut sia teh salat teh. Dihareup satu tukangan imam. Di tukangan imam we pek teu teuing dek ka imamna teh barang sujud kata tincak sirahna poe. Oh kieu cenah manehna geus salah tincak sirahna di tukang. Di tukang teh ge teu meunang nangtung ditajong moal bersih. Sia teh nangtung imam ditajong kan imam kae geus bubar. Loba dongeng nu bodoh mariweuh. Nu bodoh ka Bandung ngaliwat ka toko. Di hareupeun toko teh aya manekin. Eta tempat eta patung baju
pupuntenannya saya ada bodoh. Punten Arifek mana ada patung kieu we. Si eta rada sadar, oh patung. Isukna ulin deui ka wae. Tama bener aya cina keur maca koran hareupeun toko. Igida-gida guluna di dieu. Ah, ada seket patung. Nu bodoh mah riweuh lah. Jadi ulah-ulah jadi jelema bodoh mah. Dak ulah bodoh cak tade. Bodoh mah boro-boro bodoh mah jelema bodoh mah dibobodo malah. Gitunya dibodoh. Pokona ieu intina ngaji nu kawi hiji nu dirindukeun surga ku surga teh nu dirindukeun teh ka hiji zaman nu sok resep maca Al-Qur'an. Bahkan lain maca bibir wungkul tilawah Al-Qur'an mah diamalkeun dina kahirupan. Geus 40 menit tekan 20 menit deui. Jadi kudu ka jam sabaraha ieu? Jam 5. Malaysia. Dasar tukang ngahirkeun salat. Jam 5, atuh ya satu bae jam 5 ge salat ya sakene. Bisa kene satengah genep ge. Anu nepae jam 3 kumaha? Matak sing inget waktu tadi intip ku Allah urang teh hirup teh. Ulah sok gaya da maot mah lain ku gering. Ya aing gering geus 2 tahun. Masih kena kieu we geuning. Geus amanat ka saha-saha geus careurik tah ustad-ustad oge. Abah sing panjang yuswa. Ayeuna tinggal leletuk aja lamun nu calager. Jadi maot mah lain ku gering tah. Matak tenang mun gering teh sok riweuh. Aduh Gusti, abi teh maot meureun kan bang tuh da maot mah kabeh oge bakal mun riweuh siapa yang harupan maot teh. Nu penting mah geus boga bekal acan jang maot. Sakit mun acan tobat. Nyon da pajujun hang panjang umur teh can boga bekal di pas dipanjangkeun umurna garoblok deui hirupna teh. Teu meunang kitu. Ayeuna nu maot wah nu jarag-jag paji aya uing nu gering geus 2 tahun setengah. Alhamdulillah we gogorowokan keneh bisa. Alhamdulillah. Gitu. Jadi maot mah lain ku kolot. Lain ku kolot, lain kolor atuh. Kena kolor wae. Hah? Bisa bener maot ku kolor dibekem. Ku kolorna nu teh disese 2 bulan teh. Terek rapaehna teh. Si ece ku kolor. Lain budak jeung kolot, lain umur berarti. Borosot maot. Bayi maot. Aki-aki panjang umurnya kelepus udud ke kewoh we. Sabaraha umur ki 120 tahun jang jujur. Eta cek teh meni nyesep wae aki. Teu liren eta nyesep anu nyarek kaki teu da tos sepuh. Go loba nu nyarek Bapak Jujun. Ngan geus parae nu nyarekna teh. Jadi nu nyarek ududna geus parae. Nu dicarekna panjang umur. Jadi paeh lain ku udud. Tapi alus sama tong udud wae tapi lain nitah udud. Matak udud. Cek nu beuki udud lain. Ieu mah dongeng jelema nu nyarek nu udud geus aki-aki ternyata nu nyarekna geus paraeh gitu. Ninina jeung incuna bisa ti heula incuna. Tak tenang kumaha Allah. Itunya rezeki kumaha Allah. Hirup keneh mah pasti kalau diberi rezeki. Tapi ka maot. Lamun geus maot leungit rezekina. Geus ditulis ku Allah tapi hirup teh jeung maot jeung rezekina. Rek tenang, tuh geuning lalintuh keneh. Hirupna teh daharna teh tina bedil. Tak paur ya mah. Bisi ngabeledug ya mah ya. Daharna tina bedil ya mah matak. Alhamdulillah jelema resep kana bedil angin. Jadi dalalahar urang Cipacing. Urang Cikeruh, alhamdulillah pan tina bedil teh bener teh. Tinggal bararadag kieu ya. Alhamdulillah. Gas. Karek hiji tah. Nu kadua dawuh Rasulullah. Surga teh merindukan manusia yang kedua. Siapa? Wa hafizil lisan. Jelema nu sok daek ngajaga lisan. Ta eta. Ngajaga lisan teh ternyata bahayana pahalana teh gede pisan. Surga kangen ka jalma anu kurang nyarita
daripada nu loba nyarita tapi teu manfaat. Ayeuna pan loba jelema bibirna capetang ngan teu manfaat. Capetang nyarekan salaki aya? Oh, ada uang abang saya. Ada uang abang payah. Tika dua jeung meuli uyah. Akhirna ngajual kopeah. Keur meuli uyah kabiaya 5.000 rupiah. Aya biaya. Pasti tukang ngelian kopeah. Apa? Jadi ibu lisan dijaga. Salaki ka pamajikan ngabena nganyerikeun hatena. Bibirna sangeunahna jigana sinetron. Lolobana salaki nganyeri pamajikan. Matak jarablek ku menangis membayangkan betapa kejamnya eta Gusti Panon geus kalaluar. Sekali kalimat cek uing tatu protes uing teh sekali kalimat ceng teh aya atuh carita anu salakina dinyenyeri. Da loba awewe ge nu nganyeri salakina bener teu? Sok aya pan awewena ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang. Ada uang abang sayang tak ada uang abang melayang. Bener? Aya awewe di belah ditu mah. Itu nu ayeuna keur di Darieu Saware. Dijaga lisanna. Ngajaga lisanna panghesesena ce. Bibir mah Masya Allah dipancing teh sok keluar. Padahal jama-jama nu dikangenin ku surga mah jama nulisana teh fal yaqul khairan aw liyasmut. Ciri jalma iman teh ngomong nu alus, mun teu daek ngomong alus ngajedog, menjedog saja, diam saja, menang bae sira, calik. Membetem. Ngabetem teh jadi membetem. Cicing. Ya Allah, aya nama komo usum medsos. Lamun teu komen teh Gusti. Sigana teh atel. Komen. Komen anu goreng. Ngajejeleh batur. Mata kamari kuring keur penguatan dai wasatiyah di Garut dihareupeun kabeh peserta. Cek kuring mentah hadis numpang doibna lain numpang sohena. Demal aya mentah hadis numpang doib-doibna nu nyaritakeun Kangjeng Rasul na dakwahna mencaci maki. Pangneangankeun dalil numpang doibna damal aya. Rasulullah dina ceramahna mencaci maki. Ngagogoreng batur mal aya. Da Rasul mah tara kitu, bener teu? Tak urang ge turutan Kangjeng Rasul eta teh hese. Komo jujur nyarita mata sok hoream ceramah lila teh. Nah sababna loba ceramahna, loba ngomongna pasti loba salahna. Mata sok hayang nama 10 menit ceramah teh. Sabab ngurangan waktu, saya teh ngurangan ngomong nu teu bener. Sabab ieu tanu teu kajaga teh ieu ta bibir anu matak nyilakakeun teh anu engke mah bakal dikunci ku Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Engke mah dina poe kiamat ieu dikunci. Sia tukang ulal elol balelol. Bibir teh diwengkul letah teh tulangan. Ngajedog si ayeuna mah wa tukallimuna aydihim nu ngomong teh leungeun maneh engke mah. Eta sok ngopepang ka budak ngora. Sok tual toel kana bujur. Sok gumplang gampleng ka pamajikan. Nah siga aya aya, kacian delo banci. Nusok tengah-tengah ke pamajikan mah bencong. Mun anak pamajikan aya nu ngaheureyan main babuk, main hantem. Mun anak pamajikan kan jerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem. Lalaki ai nyentak ka pamajikan bisa kata tangga riweuh. Gelut beki sigala laki gaya jebrot gubrak. Pamajikan kalaparan ngajedog. Weh lain lalaki tuh gitu mah lalaki mah tanu beundeulna payung loba. Kumaha carana
Eta bedil payu loba sehingga beunghar. Gitu. Supaya pemasaran bedilna bisa keluar negeri. Ekspor. Impor. Impor ekspor. Ekspor keluar mah. Impor. Siga beas we di imporan. Di dia ge petani beasna murah. Ayo ngimpor di luar negeri. Kemun behak di Indonesia karek ngimpor. Bener teh? Gitu. Pak bedil ekspor. Kamana we Hajaya icalan bedil teh? Ka Eropa Pak Jujun. Ayeuna ge aya pesanan ti Belgia. Keren. Emang di Belgia konon kaum bedil manuk kapinis gitu kan. Aduh. Gitu eta lalaki. Gitu. Ulah lalaki teh kan kokoda teh gumplang gampleng. Tangke mah nu nyarita teh leungeun. Wa tasyhadu arjuluhum nu nyaksian suku cek suku teh sumuhun waktos neungeul pamajikanna teh abdi ningali bibirna mah cicing ta eta bibir nu teh diwengkul eta teh tulangan mangke mah cicing makana jelema-jelema nu bisa ngajaga bibirna ti ayeuna eta jelema bakal menang emas jeung penghormatan di hareupeun Allah. Diam itu adalah emas. Lamun ngomong teu mangfaat. Cek para mubalik teh cek usad. Mun Pak Jujun tinggal witana mah kersa ceramah deui. Abdi rumaos jalma seueur dosa teu acan tiasa ngamalkeun anu diceramahkeun. Mangpeung can bisa ngamalkeun ceramah. Kuing mah dibalikeun. Sok aya nu kitu ka kuring, abdi mah Pak Kiai mah waka ceramah. Isin abdi mah teu acan tiasa ngamalkeun, baheula mah uing kitu. Ai ka dina geus dipikir, mangpeung can bener ceramah. Mangpeung can bisa ngamalkeun ceramah. Sugan eta ceuling ge ngadenge terus omonganana. Sabab ieu ceuling no sababna ceuling mali kaharep. Jawab sia teh nok. No sababna ceuling mali kaharep. Sabab bibir dihareup. Lamun bibir di tukang pasti ceuling mali ka tukang. Nah sababna ceuling mali kaharep sabab bibir dihareup. Hartina ieu ceuli urang kudu ngadengekeun heula sora urang. Ti kuring ka ibu 1 meter. Ti kuring ka ibu di tukang 7 meter. Ti kuring ka si bapak 10 meter. Tapi tina baham kuring kana ceuli kuring 1/2 jengkal ge henteu. Jadi hei mubalik, hei Jujun Junaidi, dengekeun heula sora maneh. Memeh maneh nita ngadengekeun sora maneh ka batur. Kitu makana memeh bener ceramah. Meh jadi bener. Sugan ku bahamna ngadenge we ceungol sorana mah piraku eueuh kaera ku omonganana. Kitu tak kedengekeun para mubalik tadi beres semangat ku uing. Jadi ulah kena-kena wahafidil lisan abdi mah Pak Jujun heuh tah ngan usahakeun nu kaluar tina baham teh perkara nu mangfaat. Pak Jujun geuning nyanyi mangfaat jelema bunga. Bener teu? Tadi ge geuning keprok dibere nyanyi mah. Hari ini komo dibere jelema beunghar mah molor di Moskow. Ngising di Jerman, kabayang eta beungharna jelema. HS di Moskow aing palawan ngising ka Jerman. Aiki di Tokyo. Walah, eta beunghar-beunghar pisan jelema. Hayang kieu ti Jerman ka Tokyo. Aduh, Gusti. Cuma titah mayar we 2000 ge cenah teu mampu. Neangan nu gratis. Boga tuntut juta dikuat itu geus kapom bensin masih aya nu jaga teu jadi neangan deui. Neangan toilet gratis eta pikeun ka nyeri ginjal eta. Kabina sia teh pelit teh. Dua tah, jaga lisan. Sajaman iman ka Allah jeung poe akhir ngomong nu alus, mun teu bisa ngomong nu alus, nyarita cicing we jempe. Yasmut menjedog saja, membetem saja. Naon deui sok? Mendiam saja. Naon deui we kumadinya we bukan urang Sunda malah bahasa Sunda di Indonesiakeun riweuh. Srom giriwil aing lieur bahasa Indonesiana naon. Coba kana geus Indonesia mah membetem saja. Saya naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Urang Cikeruh ngomong saya tadi naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Ari sia ngomong naon. Sekarang kita naik mobil tim naik pika turun teh diuk. Dari mulai kenaikan
Sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Bisa kene geuning aingnya ngabodor. Geus. Oh Pak Jujun mah cenah eta da ngabodorna. Heuh maneh we nya hona ngabodorna ngajina teu kadenge. Da aing mah da teu ngabodor emang aing pelawak. Biasa we ceramah maya eusian ngan dibawana seurina wungkul. Jadi Pak Jujun sok ngabodor, jadi bodor kamari uing dipencet. Keur dipencet teh pesanget sakedap cenah ibu bakal tepang jeung Kiai Jujun cek tukang mencetna teh. Cek Pak Udin teh tukang mencetna teh. Oh Pak Jujun anu sok ngabodor. Aing teu ngeunah eta. Lain Pak Jujun penceramah, Pak Jujun sok ngabodor teh ya. Emang uing aya ceramah kitu tara make dalil. Emang uing aya ceramah tara ngalaksanakeun nyaritakeun Quran. Panti tata di ke Quran jeung hadis. Kan sia mah paleba ingetan nu bodorna. Heuh mata Pak Jujun tong ngabodor, nyeta teu ngabodor mah. Jelema protes. Jelema teu make sepeda bodor ge ngalawak seni ya mah bener tuh. Ngonang Jujun empat lumayan, sore jeung ngonang pelawak, ngonang kori, ngonang mubalik, ngonang penyanyi opat. Coba hitung tah. Sok hitung tah. Ngonang mubalik sabaraha, ngonang kori sabaraha, ngonang artis sabaraha, penyanyi, ngonang pelawak sabaraha. Wah. Kabayang mau dipisah-pisah. Ieu mah 4 in 1. Matak aing 30 juta mah murah. Tengeuna. Jadi mau ya jadi mau balik mah pangeunang-eunang jadi kiai mah. Eueuh pangsiun saya teh presiden pangsiun heuh. Bener teh? Menteri pangsiun, guru pangsiun, uing dosen pangsiun, kiai nama mau pangsiun. Aya teh pangsiunan kiai. Yang hebat mah kiai mah ya hayang beas. Mana mah tani 4 bulan jadi beas. Aing mah sajam jadi beas. Bener teh. Ceramah sajam sakarung we. Tah, dina we teh iraha coba mana mah kudu melak heula. Wah, ajengan set sakarung. Kuno sadari emang tara di dia. Biasakeun atuh. Sok coba hayang cau mana melak satahun ban karek menang cau. Ajengan sajam. Saturui sajam deh. Jaba geus arasak. Aduh. Hei, batak bodak letik, jara di kiai. Ngaraji. Pasantren anan eueuh pangsiuna jadi kiai mah. Bener hiji kali hiji. Hiji. Bisa dihitung ieu mah dasar tukang. Hiji kali hiji. Ya mate kudu bisa ngaji. Mun hiji tambah hiji 2. Lamun bisa ngaji bakal bisa ngadoa. 2 tambah 2 4. Lamun bisa ngadoa bakal menang berkah. 4 tambah 4 menang berkat bakal awet teu si asupan. 8 tambah 8 lamun loba awet teu si asupan pasti bakal loba beas. 16 tambah 12 2 lamun loba beas pasti bakal dikanya kumito. Entar malaya jeung ngan kumitohan lagi juga sah. Atuh. Aku inget tuh. Ngaji sapoe 3 panggung baheula kercan gering. Kabayang coba ka karen teh sapoe 3. Bedapur teh pinuh. Ajengan, wow ti mimiti usum duren nu nganteran duren, usum rambutan nu nganteran rambutan. Weuh pan ka tukang bedil mah nu nganteran rambutan, nu nganteran duren heuh. Tengeus ning jadi ajeng. Lain seri gitu. Emang di dia kumaha kaajengan tara biasa ngabahanan gitu tara. Biasakeun. Kabayang ayeuna di dieu nya pan bedil. Jadi teh tempat naon? Ya kabeh pengrajin merek ka aing. Mobil aing pinuh jigana ku bedil. Bener teh. Tapi hayangnya biasa di tempat rambutan sok rambutan di pinuh. Lamun tempat ayeuna di tempat bedil cing nyaho tinggal itu. Loba teu bedil numpuk di tukang. Ari hiji mah aing ge kabeuli ari hiji mah. Ditingali ku aing kana mobil tingali. Lamun di dia, lamun eueuh na mobil berarti hoak di dia ternyata.
sok RW gerak kumpulkeun tah. Aduh, gak babala gojangan santai we santai lah. Nu penting mah asup elmuna ulah heureuna wungkul kenaikan keturunan kedudukan we nu nyaho teh. Nu tadi amalkeun jadi muli ti dieu jaga eta lisan siap. Teh kenging seur ngobrol anu teu mangfa. Lamun aya tatangga datang ngajak ngomong nu teu pugu tinggalkeun. Atawa nyarita tos teu kenging nyana kaawonan abdi mah teu biasa. Nyarita na anu sae wae karena lisan itu harus dijaga sebab surga merindukan manusia yang menjaga lisannya dengan baik. 2 nu katilu surga teh merindukan orang Cikeruh, merindukan orang non teh Cikeruh, tapi orang Cikeruh nu mana wa mut'imil ji'an jelema nu barahan daek mere dahar ka jalma nu lapar kade sabab loba jalma listrik neon tai kuda di kadutan jalma leutik ngajeriteun naon-naon asa beutengkulang ngagenutan batur nu ngampar urang nu nabeuh batur lapar urang seubeuh boga tempat dahareun oge boro-boro babagi ka tatangga babagi ka fakir miskin wareg lamun leuwih kadang-kadang dipiceun aya nu kitu aya meme dahar turutan Nabi Ibrahim lempang Nabi Ibrahim 45 ka belah kidul 45 ka belah kaler, ka kidul, ka wetan, sabudeureun digorowok-gorowok. Saan urek dahar, disican dahar, hayu di imah kuring dahar. Batak Nabi Ibrahim ka istrina lamun ngangen sing loba caina. Sabab bisi kami ngajak tatangga, bisi tatangga candarkeun bae. Dan niat alus, sangu we jeung cai angeun. Heeh. Bener teu? Keun bae dagingna sagede kieu geuning caina caina 3 ember teh. Gitu siga baheula geuning mun bapa balik tinu riungan mawa sok mawa marangi eta teh ceuna mah kuat ka eta tapi eta dagingna sa guruntul 2 guruntul kan bae nu penting niat urang alus ka tatang kada ye dahar teh ngabejaan pan dahar teh 5 rupa dahar teh makan apa tidak makan di mana makan siapa makan dengan siapa? Ayo apalkeun. 1 makan apa? 2 makan apa tidak? 3 makan di mana? 4 makan siapa? 5 makan dengan siapa? Naon makan apa? Jelema beunghar na kulkas sagala aya. Dahar naonnya dipilih. Ayeuna dahar jeung naon dan kulkas geus aya, daging aya. Daging domba, daging sapi, daging hayam aya, lauk aya, tempe tahu aya, sayuran aya. Makan apa ya? Dipilih. Nu kadua makan apa tidak? Jelema miskin. Jelema miskin mah isuk aduh dahar moalnya, janari urang dahar moalnya. Kudu inget kan nu kitu. Nu katilu makan di mana? Jelema beunghar pisan. Nu tadi teh sahur di Lembang, buka di Garut. Itu kan di mana loba di rumah kuliner geuning, bener. Nu kaopat makan siapa? Eta mah jelema anu sok korupsi. Ngahakanan aspal. Aspal ke masyarakat dicokot, batak aspalna ipis. Jadi we kana teh gampang berujan. Bener. Da aspalna dilelepkeun kana beuteung si koruptor. Tah eta makan siapa? Aya isukan teh dahar saha deui ieu? Gitu. Maksud dahar siapa didinya maksudna ngagarong gitu. Nu kalima makan dengan siapa jeung sadar teh jeung salaki jeung sadai jeung pamajikan jeung sadai jeung anak can eleuwihna jeung saha eueuh buka teh eta jeung budak yatim anu belah kaler diukeun kumaneh namaja makan nu kudu dahar kumaneh kadahar ku eta budak batur urang ngesang budak yatim ge ngesang eta makan yang berkualitas. Jadi eta teh naon artina makan dengan siapa? Makan dengan siapa mah gitu. Jadi kudu teh diajar makan dengan siapa? Diukeun budak yatim tah, meme buka teh. Yuk jang urang dahar jeung bapa ditinggali tewa di Haji Yaya teh daharna sagala aya. Pokot budak yatim diukeun ku Haji Yaya na meja makan sok sing wareg jang. Haji Yaya ngesang ngoprot. Haji Asep ngesang ngoprot. Budak yatim yang ngesang sebab nikmat milu dahar di Haji Yaya jeung Haji Asep. Kitu keren teh. Oh sok kitu tara.
Ada siapa kopet. Ayah kana saya saget pika hasem. Ali alasan teh kieu sok sieun ngahinakeun. Ah goblok. Sieun ngahinakeun sieun nganakeun niat aing geus alus. Ku si itu dipicen paduli. Karti. Aing sok rada molotot ngomong kieu teh. Besok loba nu beunghar kitu patut. Sieun majarkeun ngahinakeun padahal pedit. Padahal kopek, padahal merek hese, padahal merek non ngaranna teh buntut kasiran, padahal kedekut, padahal taramere, padahal cap jahe. Amit-amit Nauzubillahi min dzalik. Gitu nya ulah jadi jalma utara mere. Ulah nu kitu cap jahe. Keket mengkene. Amit naudzubillah. Itu ya. Jadi wamut aimil jian. Tukang lacur sodako mere cai ka anjing anu keur kahausan asup surga. Asup surga aya lalakonna. Eta awewe PSK. Gitu. Awewe lieur. Bonon. Kan bonon teh singketan boneka donto. Jabelai. Manehna ge sarua haus. Yokot cai tina sumur di tukang aya anjing. Sarua keur kehausan dibikeun heula eta caina ka anjing, ngeulekeun anjing asup surga. Komo ye mere kadaharan ka jalma nu keur lapar. Komo laparna puasa mah. Hiji lamun mere dahar ka jalma anu puasa maka manehna ge nu mere eta dahareun teh boga ganjaran saperti anu puasa ceuk nu beunghar. Ah aing mah moal puasa ek mere dahar we ka jelema wong magrib belegug sia mah. Ya lamun jalma nu teu mampu dia punya pahala dari puasanya saja. Jelema beunghar mah 2 kali lipat. Nyamanena bisa merek ka batur, boga ganjaran tina merekna, nyamanena puasa 2 kali lipat. Matak sabenerna mah jelema beunghar mah pangeulana ka surga asal pinter. Ngan lamun jelema beunghar bodoh pangeulana ka neraka. Sok sia mending mana mending beunghar mending miskin. Beunghar tapi pinter ngamanfaatkeun hartana di jalan Gusti. Lamun beunghar kopet aduh riweuh. Ya, dengekeun, mending beunghar mending miskin. Udah kabeh ke jawabanna beunghar. Nu beunghar mah rukun Islamna 5, nu miskin mah tinggal 3. Rukun Islam kerja mah nu miskin tinggal 3 perkara. Hiji syahadat, 2 salat, 3 nu miskin mah teu kudu ngazakat, hakna oge narima. Leungit tah hiji. 4 puasa bulan Ramadan, 5 nu miskin mah teu kudu init ka haji. Boro-boro jang init ka haji, jang init ka Cileunyi oge meunang nginjem timang lili. Mending beunghar mending miskin. Beunghar keneh wae. Nu beunghar mah lamun loba hartana bakal loba pertanyaanana. Eta harta ti mana? Dikamanakeun. Boro-boro di akhirat di dunya ge tuh geuning Indra Ken jeung nu di Salmanan ena ditewa ku polisi. Di mana eta duit nu ratusan miliar? Dikamanakeun eta duit tuh coba. Ngomong ke di akhirat. Lamun boga mobil eta mobil ti mana? Mobilnya lebih mahal, lebih loba pertanyaanana. Sabaraha harga mobil? Sakitu miliar, di mana duitna? Coba. Anu teu boga mobil bakal ditanya mobil. Teu boga harta bakal ditanya harta. Salatna we wungkul. Tere. Salatna beres ka surga, salatna goreng ka neraka. Gitu. Tere disampaikan nu beunghar balila. Iya, sawahna ditanyakeun, mobilna ditanyakeun, tokona ditanyakeun. Mending beunghar mending miskin. Ngomongnya sia tuh. Alus sebenarnya teh jelema alus cita-cita, luhur cita-cita. Bener, mending beung. Bari sok. Eta beunghar atuh mau jadi acara bener. Maki kita make duit. Coba ya panggung taino ya. Tenda. Benar. Duit. Sound system. Duit. Suguhan. Panggung. Papan. Cata panggung mah. Panggung duit. Panggung mah papan. Tapi menang nyewa. Nyewana kudu.
Masya Allah. Jadi kudu beung. Masjid goreng, beresan. Tuh, kalau Bandung Beunghar mah di Cipacing, di Cikeruh, kan beres teh. Lama komadin ila bilmal, teu bisa berdiri agama kecuali dengan harta. Ada masjid mah lain ku ada mungkul, kudu dibangun masjid nu alus bener teh. Tapi mata alus kudu beunghar ngan kade beunghar, nah kudu cerdas. Bagaimana orang kaya cerdas? Dia menjadikan kekayaannya sebagai wadah jalan, wasilah untuk mencapai kebaikan di hadapan Allah. Jadi ulah kope, lebar, beunghar kope tengah mejaan. Cek aing ge tadi paeh mobil ditumpakan ku maru. Karena kan wah ini nama adalah lalaki pawajikan ke pala linter tuh. Aduh, diaranan gini kabogona teh dadang. Saya teh dadang. Jadi waktu kerja cai telepon kadang awewe. Assalamualaikum. Siapa ini? Saya Ai. Jadi di mana dadang. Setelah kalau di PC dia di balai dokter dia terkabel si dadang telepon. Ayah nu kitu. Ayah deui nu ngadu eta mah bodoh salakina pamajikanna pinter. Pak Kiai dapur bojo mah duka kumaha ceui. Duka gaduh naon eta lamun menuju bobot teh cenah. Sok saam jadi lebet simut teh Gusti Allah. Duka gaduh naon saya teh cahaya. Lain cahaya saya teh keweaan di jero simut. Kalau ini janjian, mending janjian teh anu alus perjanjian teh teu balik na mobil kikituan teh. Aya anakna balik sekolah. Srek, asup lagi, lompat ka hidungna bebeja mama. Tadi cenah abi ningali mobil bapak tadi kuat teh. Abi teh luas ditinggalin di jero teh ternyata aya bapak jeung dinani. Aya bapak teh jeung dinani. Kumaha lah, yo kieu nya kitu ngomong ngedongengkeun buat buka baju. Kan sabareng erun bapak neng ngomong. Pas datang sama bapak kan ya? Neng ngomong siapa dia tadi cenah? Naon nya abi teh tadi teh. Dongeng budak teh datang di stop heula. Datang. Ya tadi ningali mobil bapak, ruas bapak teh. Mobil bapak copet teh cenah tinggal di rumah berarti yang binani. Terus kan buka baju cenah gitu. Terus kumaha cenah? Kepala jigana teh. Terus bapak jeung binani teh kikituan siga anu dilakukeun ku mamah jeung Kang Asep. Kalau pakai kapaehan tak pamajikan jeung salakina teh. Budak teh lumpat eta teh ka ayeuna RT. Pak RT. Naon itu capun bapak sareng kuntiang cenah kapaehan. Teh kunaon kieu kelepak teh RT ke kapaehan. Si orang binani teh pamajikanna. Dunia teh sempit, itu teh ngomong tuh apa wala sok macam-macam. Gunakan ponsel itu untuk kebaikan. Ponsel itu gunakan untuk kebaikan. Ya, mata kina HP teh aya ngakting supaya bisa tadarus gitunya. Kan untuk balik goe kieu kokot teh. Teu manfaat mah ngacedok leungeun teh. Sebel. Ieu lamun teh bejaan ieu usah da udah nu kieu teh ngabahayakeun atuh lamun dicekong ku jelema-jelema anu teu make iman mah bahaya. Ojek surat sagala alus handphone aing mah. Kita nu goreng oke diseri-serikeun. Jadi geus atuh. Gitu nya. Jadi kemana meuli aing. Baik, ngabungahkeun batur ke ibadah Ustaz. Oh, kerja mah komo jelema mah barau teh kesamping. Kan lumayan datang ka mata dilupakan dulu sejenak masalah dengan suaminya. Tapi ingat dulu kepajuan seri lah. Kan mengharapkan pabalik kaji kan jadi tina baeut bagi ieu mah babaeut, balik ieu mah jadi seri pan bunga. Bener bener. Kepenting malam tadi kan bahaya gitu kan. Ditolak dan teu bawa duren. Emang malam Sabtu, memang ya, abi oke lagi malam Jumat hungkul. Abi malam Jumat aja kayak malam Jumat, malam ini malam Sabtu, gitu. Paling bisa upang malam Minggu, gitu. Daripada kapan ini malam Minggu biasa ibadah. Mau kue itu sih bilang. Kan, aja
jenengan mah make sarung wae bisa ngarosokeun celana mah hese gas dari diajar sorakoh sing resep barang berek leungeun teh swasakhawatil akhnia nu beungar kudu barahan diajar lebar leungeun teh tong kopet wae wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika teh Quran ulah neuneun dina punuk kopet tapi wala tamsudah tong kaleuwihan oge make aturan hirup mah bukan hitungan tapi berhitung gitu ulah mangga sodako 250.000 padahal bukan duit kan sakitu kalau barek buka nggak hulang tapi kaleuwihan jadi kudu berhitung mana nu keur sodako mana nu keur diimah kitu awewe mah komo kudu jadi padaringan pabeasan itu mah awewe teh boros itu manfaat boga tas hiji LV hayang 2 geus boga LV hayang Hermes boga Hermes hayang Gucci bisa segala rupa binu emang nek bawa paeh kitu tasna gitu mending tuna tabungkan ketika suami sedang ripuh tenang Pak aya cadangan di mama eta atuh awewe nu TOPBG TPSN mah bener top banget pisan deh di awewe teh konsumtif kokon terus bukan bilang hiji yang 8 tapi nu teh kasiku lu mangge kieu dari sombong karena teh wah make berlian kieuan punten Cisa selawat itu ada aduh puntennya saya mati payun dadah perasaan aing kemana-mana ke luar negeri kemana dadah mau mukil dadah makil dadah sok lain temenang beungar tapi kudu beungar bari cerdas memanfaatkeun eta hartana kenangan kerebuhan Gusti Allah mikiranna kieu aya teh harta nu bisa dibawa pae aya teh aya carana kumaha kirimkeun heula ti ayana tapi akhirat teh eta harta bisa dibawa pae ya boga duit tadi aya 1 miliar 500 juta dipake nyen kobong di Aljohari misalna 100 juta diwariskeun ka putrana tah nu bakal nulungan nu mana nu dijieun kobong salira eta kobong dipake ngaji loba santri maka ngocor amal jariah eta ka saha kali kubur 500 juta diparebutkeun ku ahli warisna gelut parwa bedog bener teh akhirna dibagikeun nu hiji dibagikeun pake meuli mobil nu hiji dipake meuli toko nggak sakit kituna we teu leuwih itu mantak mulai dia mah cerdas mah beungar teh buru-buru yang di Sumang aing lain yang ngomong ke yang di Sumang kan kudu ngarti we kita jawab ka uing datang jelema dia cenah apa kalau mau ada duit 850 juta pan datangna ngalongok ka eta duit uing pan uing dipake ngahot nih pasantren ti lawang ti ka tukang bebe jatuh Pak atau yang iya ku abdi alhamdulillah sampai ka ujang mah memang ka haji mah bapak apa teh geuning cenah kabawa manfaat kitu atuh jawab abah cenah ieu abdi lo 100 juta naon cek jadi kobong tuh ka mana ya teh rahon we amplopan gede pada 80% kan ditukeun 20% ka imah teh rahon anu wanang mah ngocor takan wanang teh insyaallah sebab naon sebab kukuring dipakainya pasantren dipakainya ruko jadi kudu ngalarti baju mah mahal nyebut mahal manehna mau nyebut mahal tapi ngonang wae tak kurang ngeseuri tanda di layanan ayeuna we buka kartu teh nu bedes gantung nih geus bukti di ditu santri geus 1.350 urang berkah bener alhamdulillah buka opat terakhir wasaimina Ramadan imanan wahtisaban zaman dikangenin ku surga itu adalah manusia yang berpuasa di bulan Ramadan disertai dengan keimanan dan harapan pada Allah jadi jelema anu puasa bari jalma eta
puasa tibaran ku iman jeung ngitung-ngitung kana dirina. Naon introspeksi kana dirina. Bari eta jalma teh ngaharapkan keridhaan Allah. Maka eta jalma adalah manusia yang dirindukan surga Allah. Jadi kabeh tak kumpul na bulan puasa mah kade. Hiji tadarus Quran sing rajin, lisan kade jaga, bisi puasa maneh kopong puasa hartian, tahun boga harta leuwih, buru-buru manfaatkeun keur buat Allah. Nu kaopat puasa bulan Ramadan dibangan ku keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan opat eta insyaallah penghuni surga ieu kabeh. Amin. Amin, tapi amin tong sakadar amin namprak bari bibir nyebut amin, praktekeun. Amin. Quran kuat kabulukan. Amin. Bibir ngocoblak wae. Untuk manfaat. Amin. Kopet dikukur. Amin. Puasa jika kenang. Minakeun kahayang ngungkul. Geus abu. Sabab geus adan asar, geus. Yang lima tarat ceramah tapi keun ka adan. Adan asar, tetap asar buru-buru sebab ieu teh poe poe akhir teh ayeun. Sebab urang teh apal hirup tepi ka engk. Ayeuna waktuna salat buru-buru sabab bisi tetepi ka jam 4. Kartos mudah-mudahan sing biasa menghadapi Ramadan dengan penuh keikhlasan, Ramadan yang penuh dengan bobot kebaikan supaya anjeun sadayana manfaat bulan Ramadan memenuhi panen di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.